kurma gunung pinuh tutuwuhan kadu picung upanyangka ejo lemo dang daunan pangancikan sasatoan saur abah kapung kurma walungan sareng wahangan caina era ngagencrang eleh tengka jeung tampele jadi sumber kahirupan nah ayeuna alam teh beut jadi beda teu jiga saur abah gunung gundul tatangkalan diraruksak walungan ge jadi saat bahaya bahaya tangtu aya akibatna cilaka cilaka pasti aya mamalana lamun nyorang usum hujan banjir bandang pasti datang mangsana kalodo panjang musibatan tugas orang yu atuh urang piara mete kadung kena urang jaga urang riksa sampereun urang kerjaga saur abah kapung kurma walungan sareng wahangan caina era ngagenclang tetekeat jeung tampele jadi sumber kahirupan nah ayeuna alam teh beut jadi beda teu jiga saur abah gunung gundul tatangkalan diraruksak walungan ge jadi saat bahaya bahaya tangtu aya akibatna cilaka cilaka pasti aya mamalana lamun nyorang usum hujan banjir pandang pasti datang mangsana kalodo panjang musibatan tukas orang yu atuh urang piara mete kadung kena urang jaga urang riksa sampereun urang kerjaga